Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Ceremai bagian anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Ieni ti palihan Majalengka atanapi anu sok masyhur disebat ku Rebeka Almaira. Kangge Aceuk Ieni ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lain naon. Mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg Sesen Siluman Gunung Ceremai bagian anu ka opatna. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Para wargi sadayana, angin gunung karasa ngagelebug tarik nebakna, nyingraikeun pepedut anu masih nyembutan papat buana panca tengah. Sasatawan geus mimiti rame reang di sarada mapagepoean anu anyar. Manuk katempo sing geleber pada ngiciskeun jangjang pating araclok tina dahan tangkal kana tangkal anu sejena. Hayam jago raong kongkorongo kadenge hayam bikang kot-kotak bat batot bat batot bat batot ditembalan ku hayam jago kakarak cos telila torojol soang jeung entog sok embe di kajauhan kadenge sing berele dina bale-bale imah nu aya dina hiji wangunan paguron. Harita katempo aya dua orang jalema anu keur dariuk sila bari ngawarangkong. Anu saurang mah mangrupakeun aki-aki anu geus cetuk kuis
make papakean sing sarwa hideung, sirahna make totopong hideung. Eta aki-aki katelahna Bah Murtado. Sedengkeun ari nu saurangna deui mah saurang jajaka ngora, kira-kira umuran salawe tahunan. Eta jajaka nu katelahna Jakalodra. Eta dua urang jalema teh mangrupakeun guru jeung murid anu aya di paguron Maung Kumbang nu aya di tutugan Gunung Karang, wewengkon Pakidulan Banten. Nu aya di wewengkon Pangkulonan Banten. Kadenge harita Bah Murtado keur cumarita. Geus hampir 11 tahun dia diwarah ku Abah teh Jalu. Ayeuna geus cunduk waktu ninggang kana mangsa. Dia geus meujeuhna balik ka lembur dia pikeun nebungan kulawarga di ditu. Sabab ilmu ti Abah geus hampir kabeh tamplok kadarima ku dia. Ilmu anu gajangking ku dia geus leuwih ti cukup keur bebekes di lembur dia. Keur gareup drama bisi hayang meakeun ilmu Abah. Kari datang dewe ka dieu Jalu, cek Bah Murtado. Nyaritana dibarung ku paneuteup anu seukeut siga anu nembus kana jajantungna Jakalodra. Mangga Abah, ari kitu saena mah abdi sajamulang we ayeuna mah ka lembur. Kumargi abdi oge tos sono pisan ka kulawarga teh, tos sono ka lembur anu tos kawas lawas ditinggalkeun ku abdi Bah, jawab Jakalodra. Gitu pisan Jalu. Kade amanat ti Abah mah sok geura amalkeun eta ilmu ti Abah dina jalan anu bener. Kudu daek tutulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngabela rakyat leutik, ngajungjung rasa keadilan. Kade ilmu ti Abah udah sekali-kali digunakeun dina jalan anu salah. Ulah dipake sombong adigung adiguna asa aing uyah gidul. Tapi berak amalkeun eta ilmu keur kadean, keur bumela kanu susah, keur nulung kanu butuh. Tah kitu amanat ti Abah mah deuleu Jalu Jakalodra, cek Bah Murtado mere pituah papatah kahirupan kanu jadi muridna. Dina sorot panon Bah Murtado katempo aya rasa kehariwang kanu jadi muridna. Hariwang bisi nu jadi muridna teu bisa mawa diri, sabab dirina salaku guru ka murid tangtuna geus boga pirasat anu seukeut, geus bisa nebak kana gelagat anu kurang hade nu aya dina watak nu jadi muridna. Jung Jakalodra cengkat. Geus kitu salongkrong ngajak sasalaman kanu jadi guruna, bari nyarita semudu mareuda. Ayeuna abdi saja amitan we Bah. Abdi rek mulang ka lembur sangkan urip Bah. Naon rupi ilmu anu ku Abah diturunkeun ka abdi. Sagarupa pituah papatah bejangan kahirupan anu dibikeun ku Abah ka abdi. Ku abdi baris diestokeun pisan Bah, diamalkeun ku abdi. Ayeuna abdi amitan, muga-muga kahareupna urang tiasa tepang deui Bah. Hampura abdi salami ieu geus ngaririweuh ka abdi. Hampura salami ieu abdi tos ngaririweuh ka Abah.
geus nyapaikeun ka abah bah. Ceuk Jakalodra bari tuluy ngalepaskeun leungeunna. Jung didunggakeun bisan bu abah sing salamet dina lalampahan, sing salamet dina nyorang gairuban di alam bawenangan anu binu kureka berdaya setan. Kade sing bisa ngariung mungpulung deui jeung kulawarga di ditu. Hatur salamna we ti abah ka keluarga hidup Jakalodra. Cek Bah Murtado bari ngusap sirah nu jadi muridna. Geus kitu mah kenceling we Jakalodra turun ti bale paguron, tuluy ngalengkah leumpang ninggalkeun Bah Murtado sakaligus ninggalkeun paguron Maung Kumbang nu salila 11 tahun dicicingan ku dirina. Kalawan dijajabkeun ku paneuteup Bah Murtado anu pinuh ku rasa kahariwang jeung hate anu rasa kekedagan wae, sangacurungkeun nu jadi muridna. Teuing aya naon anu bakal kajadian ka hareupna. Beuki lila lengkah Jakalodra beuki jauh anu akhirna les ngiles diteureuy ku jalan pasampangan. Jakalodra harita terus lumampah, lengkah sukuna tuluy maju nuju kabeh wetan ngajugjug lembur matuh Banjar Karang Pamidangan anu aya di tutugan Gunung Cermai nyaeta lembur Sangkan Urip. Jarak anu kudu ditempuh kacida jauhna keur jalma biasa mah bisa leuwih sabulan lalampahan ti wewengkon kulon kawetan teh. Sapapanjang jalan anu aya dina ingetan Jakalodra nyaeta ngeunaan kulawargana. Kumaha ayeuna rupa indung jeung bapana anu pastina geus karolot. Kumaha ayeuna rupa nu jadi adi-adina nu ayeuna pasti geus darewasa. Sabab waktu dirina dititipkeun ku nu jadi kolotna ka Bah Murtado teh mahna oge masih budak umur 11 tahunan. Kari-kari manehna cicing di paguron Macan Kumbang 11 tahun. Ayeuna umurna geus 22 meh 25. Abah jeung ambu ayeuna pasti geus karolot pisan. Geus barongkok sigana, geus paketrek itu. Sanjaya jeung Winanda oge adi-adi aing ayeuna pasti geus darewasa. Sabab aing maguron di Bah Murtado teh geus lila teuing. Ieu aing hate geus kumejot hayang geura buru-buru patepung lawung jeung jadi kulawarga. Gerentes hate Jakalodra ingat ka kulawargana nu aya di tutugan Gunung Cermai nu aya di lembur Sangkan Urip. Angin leutik karasa ngahiliwir nebak kana awak marangan setiap lengkah Jakalodra anu beuki lila beuki jauh ninggalkeun Gunung Karang nu aya di tatar kulon Banten. Kahayang mah lamun aing geus cicing di lembur sorangan, aing jadi hayang muka paguron terus ngawangun rumah tangga cicing arang genek tumetep di lembur. Tapi hanjakal Bah Guru Bah Murtado tacan sapinuna ngawaris elmuna ka diri aing. Ceuk Jakalodra deui masih aya anu mendekel dina hatena. Sabab ilmu Bah Murtado tacan ditumplekeun kabeh nu hartina dirina awal akhir kudu balik deui ka Gunung Karang keur nutug sampurnakeun ilmu nu tacan dicicikeun ku Bah Murtado ka dirina. Lamun teh mah
bah guru bah murtado geus numplekeun sakabeh ilmu-ilmuna ka diri aing. Beureunan aing teh teu kudu balik deui ka Gunung Karang. Sabenerna mah aing teh geus bosen ngumbara di lembur batu. Aing geus hayang kawin, hayang ngajajal ilmu gebreg limus, entep sendok, serepet nilem, utamana mah hayang ngajajal jurus ajul gedang jeung gebreg sagara. Coba mun aing teu lila teuing maguron, meureun aing di lembur geus boga anak jeung pamajikan siga batur. Ngabina rumah tangga, bagja meureun karasana. Hudang sare anu nyiapkeun cikopi wae mah budak lelendean, pamajikan aya digigireun. Cek Jakalodra jadi terus ngomong sorangan, tapi lempang nama angger teu eureun, tetep labas nuju kabeh wetan. Para wargi sadayana panon poe mimiti lingsir kabeh ngulon. Hawana panas meni nyentet, tapi ku Jakalodra mah teu pati teuing dirasa. Bubuhan sajeroning lumampah teh manehna ngagunakeun pangan diwasana, ngarah henteu karasa panas ku sinar srangenge jeung henteu ngarasa capek. Leumpang mapai jalan satapak di kebon euri, harita jalan jadi nurugdug mudun kalandeuh. Di landeuh dilebak katempo di lemburan anu mayakpak. Hor kening aya lembur di daerah dieu. Aduh, ieu mah aing kudu nyimpang heula. Sugan jeung sugan aya warung hayang ngeusian beuteung ieu. Asa geus lila beuteung can dibere dahareun anu aralus. Dasar lila di pagoron dahar teh saya aya we. Cek Jakalodra, paromana marah mai. Nenjo di landeuh aya pilemburan teh. Geus kitu mah gancang Jakalodra ngagancangkeun lengkahna sakapeung luluncatan ngarah tereh nepi ka lembur anu rek ditujuna. Tapi barang keur luluncatan di jajalaneun anu arek disorang, bre harita katempo aya dua urang jalma keur ting bardega. Katingali eta jalma nu saurang pangawakana jangkung badag, ari nu saurangna deui gede busekal, pendek buukna jabrig sametak-tak. Panona malencrong ka pelebah dirina anu keur leumpang muru mudun. Tapi Jakalodra dirina tetep tenang, jongjon we leumpang, teu ngarasa sieun, teu ngarasa serab jeung teu boga sangka yen dirina rek dibegal atawa diganggu. Barang srog Jakalodra deukeut ka hareupeun eta dua jalma. Salah saurang tinu duaan ngajorowok. Heup eureun sia, eureun. Haleun eureun sia. Lamun arek ngaliwat ka dieu, wayana teu gratis deuleu. Kudu mayar heula ka diri dewek si jurig. Eureun. Cek nu jangkung bari ngusap-ngusap sirahna anu gundul butak. Duit upeti 2 goeng atau bayar ku berkat nu aya endogan ge cukup. Cek anu gede busekel pendek bari nyingraikeun buukna anu jabrig anu ngarungkup kana beungeut. Reg Jakalodra ngarandeg ngeureunkeun lengkahna. Geus kitu ret ngabagi paneutupna kadua urang jalma anu keur ngajega di hareupeunana. Ulah ngaganggu jeung ulah ngahalangan jalan kaula deuleu. Sabab kaula ieu teh kerusuh. Sok nyingkah
nyingkah cek Jakalodra bari tetepan matana seukeut alabatan mata heula. Bangsat, asal dia jauh ieu jalan teh anu gawasana dewek duaan dulu. Jadi sing sawae nu hayang ngaliwat kalayan salamet kudu setor heula duit atawa kejo ka dewek si deuleu. Cek si jangkung longkewang langkoyang. Oh sia kudu mayar wanokeun ngaran dewek si Kudel jeung ieu batur dewek ngaranna si Darloji anu boga kawasa di wewengkon sia karti teh ku sia cek anu pendek busekel anu ku ngaran si Kudel bari nunjuk ka baturna anu ngaran si Darloji. Daripada boga duit dibikeun ka andi kaduaan mending keur nyatu we ku sorangan di warung karugi-rugi. Halik nyingkah kaula geus lapar ieu hayang geradahar sok nyingkah cek Jakalodra semu nyentak ka si Kudel. Atuh puguh we si Kudel jeung si Darloji jadi nguntab amarahna. Kuet kurang ajar sia tuh man kudu diwara euy ieu mangruk teh kudu ditampol euy cek si Darloji nitah ka si Kudel sangkan mere pangwarah ka Jakalodra. Bener Darloji euy urang warah tuh man euy. Ya jeleng si Kudel loncat hauk nyentak deui. Budak kamari sore masih kene bau jaringaun sia. Ulah nyalakeun dewek deuleu lamun nyawa sia kudu ngalayang ku leungeun dewek si Kudel asa deuleu. Cek si Kudel lamun bung nyingkah teu kudu loba cetak deuleu. Lamun nyamah maneh jago sor geura maju teu kudu loba ngabangus ka babau seungut. Cek Jakalodra teu ngarasa gimir nu aya dirina asa gagah. Bangsat ngadon ngahina sia nyebut bau seungut ka aing. Rasakeun ieu sabatan si Kudel. Hiat seram. Si Kudel narajang. Najan awakna pendek busekel jeung leungeunna pondok tapi gerakanana cepet nakeranan. Hiu pereup si Kudel ngahiung bangbaraan ngarah kana beuteung Jakalodra. Set tapi enteng naker pikeun Jakalodra nyingkahanana. Seset hiu. Jakalodra nying ceplos tonjokan si Kudel nyamos. Kabur euy. Hiat si Kudel gancang nyusul tepus. Ayeuna mah dua peureupna butbat pasul-susul narajang ka Jakalodra. Tapi Jakalodra harita rikat loncat tuluy salto ka satukangeun awak si Kudel. Curela jeleng. Geus kitu hiu suku Jakalodra nejeh kana tonggong si Kudel. Beus alah solonton. Si Kudel nyolontod ka hareup tapi gancang ngajaga keseimbangan badana. Sak tuluy malikeun deui awakna. Geus kitu si Kudel mancuhkeun kuda-kudana tuluy ngareng kenek masang jurus. Si Kudel ayeuna mah teu nganggap enteng kalawan sabab tetela nu jadi lawan teh lain jalma biasa. Edan boga panggabujus oge sia tapi ulah waka tenang deuleu rasakeun ye. Heup hiat si Kudel masang jurus engkang-engkang. Gerakanna persis siga engkang-engkang anu rek nyamber lawan. Nempok kitu mah Jakalodra oge gancang masang jurus tapak geni. Seset jurus tapak geni sok sanajan kasebut jurus munggaran tapi cukup ngabahayakeun keur jiwa lawan anu nying hareupan. Sabab jurus tapak geni mawa hawa panas dina leungeun katuhuna. Lamun seugena kana lawan mangka lawan bakal ngarasakeun panas siga direrab buseuneuna. Sesat Jakalodra ngagerakeun sapasang leungeunna ka hareup. Geus kitu leungeun kencana ditarik ka tukang
sedangkan lengan katuhuna diajulkeun ka luhur. Geus kitu Jakalodra loncat narajang, rasakeun sia tapak geni aing. Ya, barang jeung kitu si kudel oge loncat ngaceleng arek ngarontok hiu kaduk des jemrod. Rentet rontokan si kudel beunang tadahan runtuyan panajang si kudel bisa ditadah ku Jakalodra, tapi tenggelan Jakalodra harita nyayang dina angen si kudel hiuk des wadai. Si kudel ngagero bari ngadayagdag ka tukang meh-meh we rubuh ngajengkang. Untung katahan ku tangkal cau nu airis tukang ngeunana. Lamun seug teh tangkal cau si kudel pasti ngagubrag labuh kalebak. Nempo baladna kawalahan si Darloji nu tadi ukur lalajo harita langsung luncat ka hareupeun Jakalodra. Corela jeleng edeg bangsat. Ayeuna bagian dewek sia sok lawanan dewek jurig. Ya jeleng. Si Darloji langsung narajang. Tajongan suku kenca jeung katuhu pilih genti butbet najongan kadiri Jakalodra. Tapi Jakalodra cukup rancingeus gulak gilak nyingkahan setiap tajongan lawan. Hup hiat. Jakalodra bari ngakilak tuluy maju salengkah terus ngababukeun leungeun katuhuna ngarah kana careham lawan. Wus. Tapi orokaya si Darloji gancang maju bari ngareundeg plos. Babukan Jakalodra ukul ngababuk angin. Darloji geus mancuhkeun deui kuda-kudana. Kitu deui Jakalodra. Duanana geus pahareup-hareup. Set. Darloji langsung masang jurus anu ka-10. Sedangkeun Jakalodra masih masang jurus tapak geni. Modar sia budak wara. Iya, corela culeng. Darloji loncat tuluy merakpak ngahujanan lawan ku tenggelan jeung tonjokan. Jakalodra langsung mapag karena setiap serangan lawan ku sarua dilawan aku tonjokan. Tapi tonjokanna dibarengan ka hawa panas anu geus ditingkatkeun kakuatanana. Hiung kaduk des. Sabarah kali leungeun Jakalodra jeung Darloji diadu bantrok. Sorana pating geledruk. Sora tulang anu diadu. Sabaraha kalima Darloji masih mampu kana nahan rasa nyeri jeung hawa panas. Tapi lila kalilaan mah ku sering bantrok diadu, akhirna Darloji ngagero leungeunang ngeremeng rasa panas. Walah, lobat panas geuning jurig. Aduh. Cek Darloji bari nyengir nahan rasa kanyeri jeung panas anu pohara kacida. Dayagdag. Awakna ngadayagdag ka tukang, meh-mehan we hampir rubuh. Leungeunna jadi geseng, hideung siga anu kabeuleum. Dirina nalika nempo leungeun anu geseng hideung tutung, jadi leungit wawanena, paromana robah semu pias koleas. Nempo kitu Jakalodra ngagak-gak seuri. Kumaha lur? Nama si keneh hayang gelut cing kaula. Atau warek geus nepi ka dieu, cek Jakalodra. Darloji ngareret ka si kudel. Anu direret sarua harita beungeutna geus sepapias kawanina geus ilang. Ampun dewek ngaku eleh, cek Darloji. Yang geus atuh geus ngaku eleh mah kaitu geranyingkah montong halangan jajalanan kaula geranyingkah. Ieu jalanan umum ulah sok ngaganggu kanu ngaliwat deuleu nyingkah, cek Jakalodra. Geus kitu mah langsung ngalengkah leumpang ninggalkeun dua begal nyatana si kudel jeung si Darloji. Harita Jakalodra leumpang terus nurugtug mudun anu akhirna beras tepi ka tempat anu leah
didinya jalan beki ngagedean. Jakalodra terus lumampah mapai-mapai eta jalan anu berasna asup ka lemburan. Barang bus asup ka jero lembur langsung panggih jeung hiji warung. Di eta warung nyadiakeun rupa-rupaning kadaharan kaya ning uras, ulen, karedok jeung sajabana-sajabanana deui. Atuh Jakalodra langsung mesen sangu liwat. Si emak warung harita gancang ngaladangan ngawadahan sangu liwat kana talawengkar anu disasarapan ku daun cau. Deungeuna belum pada berem ditambah sambal tarasi jeung lalab surawung katut daun reundeuk. Deker atuh Jakalodra ngadeker dahar bangun anu ponyonaker. Tapi nalika Jakalodra keur anteng-anteng dahar na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.